ada orang sawah. Sawah. Oh, sama motor mana ini mana? Dari. Oh, seberapa itu ka sawah-sawah orang Terus yang iya ya budak di sawah. Itu sanu di sawah itu. Ada baru budak. Masa? Nyaho. Baru lo dari buka orang. Loh. Kan belok. Aduh. Lain cekelan mana orang berolok eta. Teu nyaho kita olahraga. Eta kada celana-celana eta. Letak Aing mah. Bisa ke itu mandi lah. Eta. Sok itu. Budak eta. Budak mati. Itu. Wah, nunggu sama. Bang. Anu bukan sama, Bang. Bang. Itu nunggu ke sana. Ayo kabur enggak? Ayo, coba. Rada galak itu, Bang. Ayo, Bang. Cepok dulu, Bang. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Bang. Ayo, Bang. Bang. Ayo. Bang. Cih, nunggu ke sawah nih. Ayo. Kabur. Woi. Jangan jadi sawah aing. Gale, Pak. Dah, tunggu dah. Woi. Iya, emang nyapa tahu aing ah. Pak. Galak udang ieu mah teh. Bak ya aing mana nih? Si aing galak. Mana nya? Tuh aya amang-amang tuh. Coba tanyakan ke ditu ah. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Nah, yang po domba kurang tuh, Mang. Apa euy? Oh. Nyaho. Nganggo di mana gitu? Euy. Nganggo di mana? Di dinya tadi. Urang kieu heula tadi di dinya. Domba. 5. Kang, foto domba. Oh. Masih ngawan teh mana? Bener nah. Bener ge? Tadi ditinggalkan sakedeung, kiri doang. Baik deh, oh. Mana? Da ulun Ya. Asal bawa mana ka Mang Tiso nya? Ada boga ambe. Mang Tisol kamari. Nya teh ka tengah roda. Aduh. Oh iya Mang Icit ya. Nya Mang ya. Ya, cek aing kan ya anak Mang Tiso nya. Mang Icit kan. Mang Tiso waun teh. Gimana teh? Ih, anu pom teh anu kadurukan kamari. Oh iya anakna. Tong ieu mah buset bolon. Aduh. Bolu tong ada kos gitu. Kos ieu teh lampu ieu teh nu pisak-pisak teh apa? Kan dol kos gitu mah bon. Jantung caur. Bisa batur karunya ka dijang. Benar. Ya, benar kira ngomong na domba. Domba lagi di mana? Baraha siki domba. 5. Buka eta dangcan. Domba sa, domba ujang apa domba sa? Domba aki. Domba aki. Galak ngon pre sakola. Aki teh galak teh. Galak. Ya tenan. Jangan galak mah. Kejo na karunya. Timbal. Tuh teh anak kabelah ditu tuh sugan ka itu tuh ka halangan taka itu tuh. Takal awi. Kan itu teh tadi belah mana emang mana? Idinya. Hah? Idinya ta. Bisa awak gitu kan, Neng? Yo, Tuh tanya tuh ka emang itu tuh sugan nyawa. Mancit. Yo tuh, Mang. Ya, lah urang karek datang ya urang ka dieu. Oh, tak panggil tak dia dua aja. Ya geus teh, obrol kene orang da kadituran bocah nya. Mang. Obrol kene eta budak. Ya. Kare ngacauna. Mana eta bisa nang itu kumaha? Asarean teh. Ada bisa nganyet. Nyopet ade. Heeh, punggung. Aku nyopet tuh orang kamar Coba gitu. jangan Jangan di coba. Ayo. Yuk. Bantu nengan coba. Budak teh. Oh, kan ja aing geus eueuh di wae sapotong.
Ngalamnya budak itu namanya. Aing geus moal kabuli kejo-kejo acan nih mang geus. Jauh aing baraleak. Jangan mau kena itu. Hei, Kenungan nanti. keur mah ieu mentang. Tentang naon? Itu tempol kumane. Kita nanya tak. Orang mentang jauh di cokotannya budak. Gua kira mentang layangan. Ah, pokoknya nama orang mentang kos kieu we lah. Pada isi langit ya. Sing leungit urang Balik mau di sore. sore. Oh, jam berapa? Jam 5 lewat. Oh, ayo tuh. Bayalah tuh ieu mah. Tinggalin aja. Tinggalkeun lah. Ayo, Aya segala mentang. aya ranjauan handapna. Paku kurang 8 kintal. Mantap. Heeh, ayo. Pan kita. Tempocan. Ingat. Ayo sebaik dewe kayak sukan lah. Aduh, tebak ke aing balik omelan. Oh, wah cenah ka ditu mah geus ditempoan. Ya. Oh, Oh, wah. geus kumaha eta? Ya, yang orang sore. Balik. Terus balik lah, si teangan. Ya bebeja, domba Yo, lagi. ayo. Betul balik lagi emang. Yo, Kayak jalanan. Ade. Zaman emang di bejaan. Kayak kakak mah orang yang kasih abah. Oh, Assalamualaikum mang. Yo, Waalaikumsalam. Ayo. Balik mana nih? Ke sore euy. Hujan nongko dah. Hujan maghrib bang koyo. Ayo. Bisa. Baring ke penting kalau mau naya kurang ka imah ke antar ka imah ieu tadi budak tadi. Nah. Budak tadi si Gita. Oh. Antar ya. Mang Tasor ada galak euy. Heeh. Galak mau kasur. Eta sendal teh ka bawa. Buset. Betul bisa, Mang. Lain. Ya, oke. Jalan karpil aja ya.